warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun abdi nami abdi Selvi Yuliani. Abdi ti kelas 10 Emlok B. Abdi hoyong maca sajak anu judulna Manuk Leutik Dina Kurung, karangan Kenging Anoka. Manuk leutik dina kurung, karangan Kenging Anoka. Aya manuk dina regang, cilik tembalan dina buruan, geus caang susumputan dina daun, mani recet layanu ngaharu biru. Manuk piit, manuk kacamata, aya cangkurileng hiber ngabring, bari disada luhur suhunan. Aya manuk dina kurung, uclak-aclak ngagantung, kurung dina gantungan di buruan. Manuk leutik uclak-aclok dina regang nyarumput, jeung macokan hileup. Manuk leutik uclak-aclok noong langit dina kurung leutik, dicetrekan di heotan. Sekian pembacaan sajak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.